nama sakitu wae abdi mana. Kan oke aya. Geus hayang gerangan saat tahu. Tos lagi hayang Cidar teh meuli susah. Nembe aya mah nya jeung aya deui atuh. Ih, mata abdi sumping ka dieu teh eta aroma tahu goreng tahu dukikeun ka lembur abdi. Lemurnya di mana gitu? Abdi Mohon apa lembur abdi teh di daerah Sariwangi. Sariwangi. Bener Abdi isi mah lain tahu. urang Jakarta. Sanes ya. Kalau pakai itu nyarangka abdi urang Jakarta. Iya, iya. Abdi between asli urang Bandung. Bandung juara. Abdi teh daerah teh tepatnya di up. Di up. HBB. Abdi mah da Sunda pisan. Oh ya benar. Abdi mah da Sunda pisan. Apa apa gitu lah. Ai nu sanes panyeut teh KBB. Abdi bahasa Sunda teh Sunda pisan di pituin atuh. Oh jangan tuh. Jadi kalau iwak penyakit matuh berarti mana sok cari. Biasa biasa. Biasa salingna. Abdi calikna naon heula dia. Kita upami calik naon heula teh. Nah ini dulu tuh astaga. Sok ningali heula nih kumaha calikna. Kieu. Upami calik kumaha nih ka. Gitu biasa gitu. Oh, Biasa. Tong teh maya mah. Jika akan berubah. cobi. Cik. Calikna teh Ini tuh lah. coba gelap neng. Iya, Cidar. Nah, Cidar kieu, Cidar. Oh, Kieu biasa. Prakteknya So, sebian. Jangan deui geraya tuh aing. sekolah deui. Tuburna kada kumaha. Tubur Gusti. Aja Payahna kudu daek disiksa jeung artis jadi. Sobi, tuburna dikumahakeun. Ya unggul. Kapekeun saeutik. Nah. Istri mah kada kieu. Patina kieu tah. Sabi. Alhamdulillah ya. Perbadiukna mah geus bener tuh nya. Terus emang saja. Teh kumaha sukuna cing. Suku nu katurna ka mana? Tubur katutnya. Kieu ya Cidar. Kieu tah. Kieu cekap tah. Tos kieu nya. Tong kela utang. Tadi mah itu. Lain. Entah. Aduh, alhamdulillah wargi sadayana. Urang kasumpingan Cidar wae. Alhamdulillah. Ieu teh karek segmen 2 geus capek ya. Aduh. Keun, masih panjang ngalakon. Jantan kieu neng naon maksudna neng sumping ka dieu teh. Ai di boykot ieu mah di boykot. Saha nu boga masalah ieu teh? Si papi Sok urang bereskeun di dieu. Si papi sok urang. Nanti saya bingung ini yang punya acara siapa? Si papi harus beres masih. Ieu kan di rumah Idar. Oh bener, produser Vicky julukan rumah. Nanti kita minta tamunya lagi ya. Mana yang juragan di rumah Idar. Juragan di rumah ya. Harus lah. Masalahnya apa dengan pacarnya? Kenapa? Sok, Saya? jawab. Masalahnya tidak punya pacar. Tidak punya pacar. Bohong. Lain kemarin lain masalah dia papi Egon. Hah? Kemarin kalau Itu mah masa lalu. Ya. Insyaallah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan kita membawa pulang tahu. Ayo Diraha urang teh kawancarana atuh ieu. Ya, boleh lah. Ini semua adalah para mahasiswa saya. Saya setuju lah saya adalah dosennya. Inilah di rumah Ida. Setuju. Rek itu rek ieu urang mah pae rek Pertanyaan ka hiji. Ya. hiji. Saya Yusuf sampai. Oh, ayeuna ngomongkeun masalah umur. Nah, Jangan pertanyaan umur. Kenapa? Pertanyaan yang lain. Oh. Ayeuna nuju sibuk aja. Nanyakeun masalah kasibukan da kabeh oge. Pertanyaan yang lain. Cek bukan duit tuh. Nanyakeun masalah duit. Alah,
Boga arwah kabeh oge keur kieu mah ribut kuis. Cek mandi insan. Tong nanyakeun masalah mandi teu teh da usum hujan. Pertanyaan pertama. Tapi ada nanya naon? Pertanyaan pertama. Ayo aja baru album ke? Tong nanyakeun masalah album. Cek, uing rek balik menang. Cik, apa bukan channelnya kita mau bahas. Oh iya benar. Udah kudu ngelehan, Orang kudu ngelehan. Ayeuna kumaha eueuh we nanya naon jawab ku sorangan sok. Uing mah ngabandungan we. Tah, abi mending jawabanna abis sorangan lah. Sok lah. Pertanyaan aku abis sorangan. Sok. Seidar umur seberapa tahun? Hah? Seidar tahu ayang seberapa umur? Nah, pertanyaan Pak. Kemarin dijawab. Memang dia seputar tahu ya. Seputar tahu. Oh, siap. Bener. Ayo jangan saya leutik dipercaya. Tahu tuh. Gitu tuh bentukna. Bentuk nama beda nu ieu mah. Oh, beda. Lebih halus gitu katingali. Menurut Jarak 500 meter sudah kelihatan bahwa itu tahu. Pertanyaan Tahu kedua. Pak Agus mah bener tahu. Beda ya. Oh. Pertanyaan kedua apa nih? Iya. Dijawab nih Maya. Tapi pertanyaan seputar tahu dijawab. Atas lausan tahu naon? Aduh, eta tahu legit nikmat pokoknya mah. Atas di amplopan sang Pak Haji. Nah, eta tuh ditanyakan ke saya. Haji, apunten. Aduh, saya ini mau ngobrolkeun masalah tahu, masalah amplop. Amplop. Ya, masalah duit mah teu di artis, teu di para pejabat, teu di Bener. pegawai, nu keur kasulitan. Oh, bener. Kan anu keur teu kasulitan duit teh, bos tahu. Kumaha tuh Bang? Gua tahu Maju mau terus apa ya, yang tahu. produksi gitunya. Bos tahu anu mah. Heeh. Kumaha aya mah orang dagang tahu di nabeus. Ayeuna kumaha lamun diganti wae di dar tahu. Teu meunang. Teu meunang. Menang. Oh, menang. Abdi main dulu kan bagi. Abang kene juga tahu. Abang kene juga tahu. Kita ganti jadi tahu. Oh. Kang bilang saksana di Sok, dar sok. tahu. Sing wae gue tahu teh nyong amplopna di dieu. Oh, kumaha. Nah, pilih amplop pilih tahu. Abdi mah rek nurut kan baju kone ya beuleuh. Amplop, iya amplop jangan beli tahu. Abi curang, abi mau ngomong di Pak Haji tak Agus. Berarti amplop kayak di abi lu gede. Ai maneh wau. Mau atuh. Keren, saya mah keren. Orang siapa orang atulah. Mana mau kenal terus lah. Mau aing mah. Si, dah. Kenal orang atuh siapa? Pak Haji. Ada tahu, tahu Haji di Eta geus diselapkeun dirinya. Geus aya. Eta amplop diselapkeun. Aya Sing, dirinya. sing. Aing butuh amplop. Nah, butuh teh naon? Usina Jeung tahu. transfer. Oh, Kaya kaya artis geus jadi artis alhamdulillah. Masalah uang itu bisa ditransfer, untuk bisa ditransfer mah tahu. bener ya. Bener. Bener. Mantap tahu mah bakal bener-bener lamun ayeuna poe ayeuna teh bisa ditransfer mah. Bisa sama beramit akarek datang. Tahu mah berarti lamun diproduksi ayeuna eta tamu anyar. Ya. Langsung dijual. Jadi disebutna tahu dadakan teh. Baik para pemirsa dosen, kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu. Ini ada Iya, terima kasih. Ya, sama-sama dan yang baju kuning juga Iya. dan yang baju merah. Iya. Dan ini adalah juga yang semua seperti inilah pulajan semuanya ini. Jadi hostnya saya Kos. Jangan malu-maluin, kita kan se-alma mater dulu. Hargailah host. Host hargailah host. pindah diuk. Duduknya benar dong. Iya. Maaf Ibu host. Itu tempat host. Pindah diuk. Oh iya. Mari ya, tolong disambut dengan tepuk dan gemuruhnya meriah. Ya. Saya hari ini kita ada di dosen. Dosen Senang. Hey, kamu jangan berteriak. Ini rumah. Oh iya, maaf. Yang teriak cuma aku. Iya. Sore hari ini kita masih ada di dosen dongeng. Jangan kasih tahu kumahanya. Gabok. Ayo nulis kan kamu jadi gitu. Nah, iya nama boleh teriak. Dongeng seniman. Dongeng seniman. Mohon. Dongeng Dongeng seniman. seniman. Yang berada di Lembang. Sudah berapa lama bernyanyi? Karek dieu nya.
Cikeneng 5 menit meureunna. 5 menit. Rek 5 menit. 5 menit. Bagus yang satu lagi. Akan pernah. Bacaan pernah yang Masih coba-coba. sudah berat. Barusan aja. Coba saya ingin lihat gerakannya berdiri. Berdiri cenah. Buku geus kaduhung. Boleh Coba. kumaha? Coba berdiri berdiri. Lain jangan lagi. Ada host. Ada kawan. Coba. Berup. Oke. Gini merupnya tah. Yuk, siap. Kiri kanan ieu. Kanan gitu-gitu tah. Heeh. Diulang. No. Goleang mata sapi. Bulan. Bolotot. Bolotot. Di dalam rangka naon? Buku geus kaduhung. Duduk lagi. Duduk lagi.